Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng wayah kieu bae kanggo kawargi-wargi ade Galura TV. Kasusna sim kuring yang warna dua amor baris nyerengan garensangan wargi-wargi sadayana. Dina wangkit ayeuna sim kuring aya di Dusun Mekarsari, Desa Mekarjaya, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Statusna sim kuring dina wanci ayeuna teh aya di situs Ciwasiat. Status lagi sim kuring ayeuna henteu nyalira kumargi sim kuring lagi disarangan ku Bapak Kepala Dusun anu ngagegeh aya di palihan ieu wasana Awan Tarwan. Bapak Awan Tarwan. Statusna kanggo kawargi-wargi ade Galura TV teh kenging insya balilahan tetep we di dieu di ade Galura TV teh kenging hilap like, share, komen, subscribe. Yuk orang tingali. Disimpan di dia. Tekenging dicanak deui. Jadi ibakna tekenging muka angguan. Jadi ibakna sareng angguanana. Oh, janten teh kenging tetaranjang gitu. Tekenging. Nah, ajang bangetan pakaianna setelah naganti anu basihna simpan di dia. Tah janten kanggo kawargi-wargi ade Galura TV saupamina urang ibak di dia gitu nyata. Di bumi masih tetap mangge anggon biasa. Teh hilap oge nyanak anu namina salin. Tah saupamina tos ibak di dia urang teh teh kenging anu tilas ibak tadi teh kenging dicanak deui kedah ditinggalkeun di dia. Terus khasiatna apa? Masalah khasiat sebetulnya da pemedi carioskeun mah. Abi teu gaduh kewenangan mari Laras. kita juru kunci. Ahon. Mohon itu aya di juru kunci kewenangan untuk mengatakan apa nu kedah ngadugikeun khasiat dan wasiat. Ahon. Jelas pangitan dongkapna ka dieu mah kahiji pangitan lah saja bebersih we nu utamina Mohon. mah wirehna disebatkeun ieu ciwasiat. Dan pangitan lebihana ciwasiat ugi saat ayeuna Terus salami abi aya di ieu wewengkon asa teu pernah ieu ngalaman saat. Walaupun halodos sakumaha lamina. Nah, mungkin ka salah sawiosna anu biasa dibikin ku abi anu kapungkur nama pangarsa bahana anu jantan pupuhu di ieu tempat anu jantan juru kunci ayeuna lungsur ka putrana anu jenenganana Bapak Wiharyo. Bapak Wiharyo oge ayeuna panginten kondisina tesepuh biasa mewakilkan ka Bapak Darusman anu posisina aya di Dusun Mekarsari oge di Laras. palihan dieu di ruang lingkup wewengkon ieu. Eta panginten rencana hartosna urang naon istilahna mangeran dua ieureun kitu kan ieu memberen mitos baheulana gitu bahwa urang harek bebersih ka ciwasiat gitu. Intina panginten dari syariat mah meureunna sadayana ge da makhluk wajib nyariat kan aya hakikat mah angin Allah gitu. Itu masalah ciwasiat mah enggak. Itu biasa ngadugikeun anu secara detail margi panginten kahiji di luar kewenangan abi gitu margi aya hak anu utamina kita juru kunci anu terus dinobatkeun panginten di tempat. Abi mah panginten hanya kasarangan nauku garis ajeuna. Mas Kenanga, ini Mas Cempaka Putih, Sarang ini Mas Mayang Sari, ini terpati di ada. sarang Raden Aya get caca. Eta nu biasa disebatkeun karuhun. Biasana mah tiap malam Jumat Kaliwon atau malam Jumat di Kuningan ge darongkap. darongkap ka dia. Kuningan, di Cikijing, Majalengka sok araya. Kasih seurana biasana murang kali anu aranom lah gitu. Seueur dongkap tadi. Sah engke insyaallah panginten deukeut ka payuna itu bade ditata margi abi meureun ti pemerintahan desa oge terus ngajengkeun kanggo penataan situs ciwasiat ieu kanggo panginten pemberesan atau pembenahan mengenai ieu panginten jasa saluran cai anu dicanak dimanfaatkeun ku masyarakat kanggo kabalong atau nepi ka sawah. Jadi engke mah panginten bade dialirkeun engke nyanakna tina saluran mual tina lebet ieu ieu mah da dugi ka mana bae ge ieu kan dilestarikeun margi ieu panginten kahiji
ditinggal karuhun anu dianggap panginten dikeramatkan dia tiasa panginten margi dan memang awalnya aya nu ngalereskeun gitu. Abi meureun hanya sebatas generasi penerus anu kedah ngalestarikeun terkait sareng ieu panginten tatangkalan anu proyek dilindungi anu teu kenging ditebang. Ieu mah sa ieu na sapugurna we dieu mah gitu. Kumargi painten itu bertahun-tahun ya Pak ya. Nuhun kantan kapungkur mah eta ngabela anu ukuranna diameterna panginten dugikeun ka lilitan diameter 5 meteran langkung. Karena ayeuna panginten kumaha liburan tos lapuk usia tumbang akan pirubuh. Tapi aya penggentosna ieu kami tangga benar teh buat terkot ati deui. Ya luasnya mah itu lumayan dugi ke jalan aspal ka luhur. Nuhun kirang langkung kana 1 hektaran mah aya. Aku 1 hektar. Luasna anu sebat tanah titik sara desa. Terus ieu Pak jadi Pak sumber cairna Pak eta ti palih mana? Ya sumber cai teh da saterang abi di dieu Pak tina leuwih lubang ieu bae. Oh tina leuwih di dieu unggul gitu. Tina lubang ieu teh aya aliran ti tonggong henteu aya. Ieu keluar langsung tina mata air nu aya di pali dieu. Dan ieu mah kaluarna tina mata air teu aya saluran cai di mamanana ieu mah es kuning kaluarna tina mata air atau itu sumber air tina lubang pali dieu. Ieu panginten mengairi kirang langkung kana 2 hektar area pasawahan sareng balong anu salami ieu abi teh can pernah ngalaman kagaringan ku cai ti dieu. Kapungkur mah emang si seueur sih nuju aya kana si Uwa mah pan Uwa si Uwa kuncen air mah sahabat almarhum rada kirang gitu. Kirang aya nama kapungkur mah di mana-mana ge darongkap. Nuju aya kana si Uwa nama aya mah kesalahan. Mana percaya anu pangsaena we ieu mah. Cai-cai musim hujan agung ge da ieu mah teraya hirup tara. Herang terus dilebetna genan ieu. Cai wasiat janten cai wasiat. Ieu mah kesebat mah genan. Jadi Galura TV tatosna urang tadi parantos nyucruk anu namina situs Ciwasiat. Tatos lagi tadi sim kuning ge parantos ngawangkong oge kitunya sareng Bapak Kepala Dusun anu gageugeut di Palihan Desa Mekarjaya nyatanya mastana Bapak Awan Tarwan. Tatosna kanggo kawargi-wargi Ade Galura TV saupamina penasaran di mana atuh anu namina tempatna atau napi situs rata di Palihan mana tantosna tes alamat teh nyaeta di Palihan Dusun Mekarsari Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Tata saja sekali deunya kanggo warga-warga Ade Galura TV yang hilap kanggo di like, di share, di komen, tanpa sampai di subscribe. Insyaallah berkah kanggo sadayana. Tim kuring undur pamit, tim kuring yang mandor Ridho Amor sareng Bapak Kepala Dusun, Bapak Awan Tarwan undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.